Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Sapana Azahra di kelas 10 MIPA 4. Ayeuna abdi bade nyaritakeun hiji dongeng anu judulna Entok Emas. Kacaritakeun aya hiji patani anu kacida malaratna. Manehna cicing dinu gubuk nu geus reot, Mang Julin ngaranna. Hirup sapopoena teh ngan dibabaturan ku sakadang entok hiji-hijina. Matakna manehna teh nyaah pisan ka eta entok lantaran manehna teh teu boga batur, teu boga dulur, komo awewe mah. Hiji poe Mang Julin datang ka sawah isuk-isuk pisan lantaran dititah ku juragan lurah ngabenihan sawah. Digawe Mang Julin teh kapake pisan ku juragan lurah gawena teh sugut. Ari entokna mah diablukeun di buruana. Mang Julin teu ngarasa hariwang. Pas balik ka imah, manehna teh ngarasa lapar. Aduh Gusti, kuring lapar. Mun kuring jadi jalma beunghar, ayeuna kuring bisa dahan naon wae, cek Mang Julin. Da biasana mah Mang Julin teh ngandahar uyah. Ari mun geus wareg mah Mang Julin teh ulin deui jeung entokna. Pas isuk-isuk kenehnya, Mang Julin teh karek hudang sare. Lah Mang Julin teh ngarasa aya cahya anu silau pisan. Pas diterangan ku Mang Julin apek teh eta teh di kandang entokna. Geus kitu dibuka we ku Mang Julin teh. Pas dibuka, sia entokna endogan, endog emas deui. Ya mah bisa kuring jual, cek Mang Julin. Akhirna teh Mang Julin teh jadi jalma beunghar. Manehna teh boga imah, boga sawah, boga kandang entok. Manehna mah pokona jadi beunghar we ayeuna teh. Unggal poe teh manehna teh ngadatangan kandang entok jang nyokot eta endog. Nepikeun ka hiji poe Mang Julin teh ngarasa capek. Capek euy kuring mah. Kudu unggal poe ngadatangan kandang entok. Geus kitu mun dicokotna teh endogna teh hiji deui. Leuheung mun dicokotna teh 3, 2, 4, ieu mah hiji. Capek kuring mah. Akhirna teh Mang Julin teh boga ide jang ngabeleh eta entok. Mang Julin teh mawa we gergaji. Pas dipotong eta dibeleh eta entokna, pas dibuka eta endog teh lantaran geus dipake ku Mang Julin. Bayang endogna teh geus kitu nu parahna deui teh eta entokna teh geus paeh. Mang Julin teh sedih, Mang Julin teh ceurik. Akhirna teh Mang Julin teh hirup sengsara deui. Carita ieu urang ulah sok hayang hirup serakah lantaran lamun urang serakah pasti cilaka. Sakitu ti abdi hapunten mun aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.